Aya naon ieu teh? Oh jadi gini, berdasarkan buku induk saya bahwa jadwal saya sekarang yang harus cabut nyawa itu saudara, ya kira-kira jam 12 rapat lah. Saya kira ya itu saja informasi sementara. Saya harap untuk mempermudah tugas saya, jam 12 Anda jangan mangkat kemana-mana nya. Terus harus cabut nyawana. Aya wah nu kitu. Wah itu rek nyabut ye, tara bebe aja nang cabut. Dan jelema lamun rek dicabut nyawa supaya kabiasaan halus kudu sering maca kalimah la ilaha illallah. Sok sesuatu yang kita lakukan itulah di akhir hayat kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cabut nyawa lap Allahu akbar. Cabut nyawa mengucapkan kalimah takbir Allahu akbar. Sering maca subhanallah 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 subhanallah. Ketika dicabut nyawa keur maca subhanallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Cabut nyawa keur maca la ilaha illallah. Mentak abdi di ditu boga ibu tatangga nini meni rajin teh nya lamun nyekal tasbih teh subhanallah 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 subhanallah. Aya icuna nanya ma ari peso di mana? Di dapur di dapur di dapur di dapur di dapur. Jadi kaberawatnya iman heula sing kuat. Da sabab jelema kerek maot mah ibu dan nubutuhkeun teh eta teh kabeh doa teh ti anak. Jelema rek cabut nyawa bingung ibu sok sanajan hartana loba moal bisa nulungan. Cekluk rek cabut nyawa. Baru dah karumpul kabeh ya abah ngejegana mah geus deukeut. Tetembon ge geus teu pararugu. Anggepekan oge ngahegat asa eungat. Tetembon geus teu pararugu. Nempo tihang listrik asa luhur abah. Nempo kareta asa panjang. Geus teu pararugu. Bahkan darasaan teh teu puguh. Nginum cai dina kulkas asa tiis. Sakalian nginum dina dispenser asa panas. Kadieu mana nu bungsu, mana pangeus bungsu, mana nu cikal cep kade lamun abah geus eueuh ulah pasya gara-gara warisan. Ta ieu aya sawah belah dieu jeung lanceuk hidup. Belah dieu ta kade ieu jeung adi. Tanu tukangan imah kade ulah dijual. Kunaon kitu mah eta mah lain nu abah nu tatangga. Abah ari anak abah di marana aya anak abah mah loba. Di mana kitu teuing da cara ulin. Pang teleponkeun ya pang teleponkeun diteleponnya ku tatanggana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saraya. Abi saha? Tatangga saha? Nya tatangga abah. Abah saha? Nya abah Ujan. Kunaon kitu abah? Kasep. Abah Ujan teh ayeuna teh aduh karunya geus sakaratul maut enggal ka dieu. Moal bisa, abdi mah moal bisa. Ari kitu kunaon? Pan abi mah keur tugas. Jadi abri mah TNI angkatan darat. Ngomongna tarik pisan. Jang hampura atuh abah ieu karunya cek hayang amprok jeung Ujang sedek. Ujang teh jarang amprokna keur sakarat atuh talkinan datang ka dieu. Siap. Jadi TNI angkatan darat. Datang ka dieu kakatokana panto. Tuh. Rewaseun bapana nu keur sakarat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha tempo di luar aing menira ruas. Abah, iya abi bang. Anak abah ya. Sia ngomong datang tarik teuing. Aing menira ruas bereng jagreng haganju. Kasep abah teh geus teu puguh rarasan. Tenang bah. Sok sanajan abdi jadi TNI angkatan darat tapi kapungkur diajikeun ku abah supaya bisa maca Quran. Tenang. Rek wudulah, cai mana cai. Paling ditu cenah Pak. Ya, syukur. Langsung wudu. Mana Yasin. Buka nya di Android di aya ayeuna mah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Jek bapana aduh kasep lain teh hayang diajikeun teh ari laga model kitu mah malah reuas. Abah teh maot encan rek ngaracung geus. Doakeun kasep nu bener. Abah hari anak abah aya keneh aya anak abah mah. Nu mana coba tak ieu pang teleponkeun da ieu cenah angkana mah nomerna mah ieu telepon deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saya abdi saha? Nya tatangga abah saha? Abah Ujan. Ari kitu kunaon abah? Ih, abah teh keur sakarat kasep enggal ka dieu tan nu lanceuk kieu panggeus aya nu jadi TNI teh ieu. Malah ka tadi ke macaya sin kan rek peranjuk cenah bapana rareuwaseun.
lagam komando enggal ka dieu kasep da abi mah keur deuna satu keur tugas ih enggal ka dieu keur naon gitu abi mah di kesehatan nya ari batur nu sehat batur teh cager supaya sehat ubara piraku kakolot sorangan mun atuh ke abdi ka dinya jadi dokter Pak anak nomor kedua kusabab jadi dokter keur tugas datang na ge mawa ambulan ngiung datang Assalamualaikum, salam dibuka. Aduh, anak abah datang deh kasep tadi. Bah, aya naon datang itu ngajerit ieu ngajerit. Abah teh kunaon? Loba nu karasa cager, ieu panon geus kurang nempo ceulik geus kurang dengi. Ambekan asa ngagap. Nah, nongeng. Nah, atuh aing kudu kita ngadongeng. Ieu lumayan orang suntik. Jos. Nah, aing kudu disuntik teu pagah puguh sesar rubella cenah kamarinya Abah. Hari anak aing jol itu jol ieu aya we diomongneun. Abah hari anak aya keneh Abah anak mau ngajuru ge aya. Di mana tuh ayeuna puguh kita datang kitu apa anak lobangan eueuh hiji-hiji acan. Pang teleponkeun hiji deui. Telepon hiji deui. Assalamualaikum, salam sareng saya sareng abdi saha tatangga abah saha abah ujang tanu lanceukna TNI ade mergeus datang tanu jadi dokter tadi mah pake tas nyuntik tadi mah ujang enggal ka dinya aduh abdi mah keur sibuk cenah Pak yeh keur sakarat maut enggal ka dieu abdi mah keur sibuk naon atuh ieu da abdi mah insinyur pembangunan ieu keur ngabangun ieu luhur enggal kasep ka dieu datang ka imah nama wabeko sebarang datang teh abah mana abah keur ngaringkuk di rariung bah tong keeng tong tenang pokoknya mah tenang ya ulah hariwang ulah selampang anak abah insinyur pembangunan banyak gedung-gedung tinggi pencakar langit didamal ku anak abah kalaupun abah harus meninggal dengan rasa kasih sayang sebagai anak akan aku bangunkan yaitu kuburan anti gempa. Cek bapana aing teu butuh nu eta doakeun kasep doakeun sabab jelema maot sok sanajan loba bajuna dipake lain eta sok sanajan kendaraana loba nu mewah nu dipake lain nu eta angger jelema lamun maot digotongna pake keranda eueuh bedana nu beunghar jeung nu balangsak leres ibu